yuk. Tadi cacakeun nya. Omat ulah caket teuing teh meh biasa diedit, Siap. itu pecah. Yuk. Nah, saya kan ditaikeun itu. Sakieunya siap. Andalanya baru dia. Nah, ini teh. Siap. Nah, sakitu we pameh. Suling mah teh na teh sawios. Siap. Kesanakeun daun kubur saudara teh. Nuhun pamulut anu geuruh maksad. Disarangan oge Kang Rudi Wasta. Itu oge Kang Ujang Sitertun. Sor kapayun nyangakeun saberang salayan kalebet cabe mas sampeun nyangakeun atuh lumayan. Kalebet saya mah hanteu. Daun pukur suku oleang katepak angin karena pangkonan salira tantang bos wakasurti kalau pangipukan kembang simpai kangen siang wengi cai seke suku oleang genyasna cai manawi bareng kamana kasinggehan awis asih kutuk kendak ngegelura simpai kangen siang wengi mangga tampi daun pukur goyang genyasna cahaya menarik bareng kamana kesempatan tawis asih kanggo pangimpukan kembang simpai kangen siang wengi cai seke suku oleang katebak angin manawi bareng kamana kasinggehan awis asih kanggo pangimpukan kembang simpai kangen siang wengi mangga tampi daun pukur goyang genyasna cahaya menawi bareng kamana kalau pangimpukan kembang simpai kangen siang wengi mangga tampi daun
Ngolean genyas nagadi manawi bareng kawan Bukan habis asih ku terkena kegalura simpai kangen siang wengi benernya adarnya aduh